Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Adan Teteh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Adan Teteh sehat ya di rumah ya. Semangat terus belajarnya. Dan yang sedang sakit mungkin mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan ya, amin ya robbal alamin. Kita doakan ya sama-sama. Nah, dan teteh dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda ya. Satu acana mangga sareng teteh berdoa heula di bumi. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sareng teteh dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda nyaeta pangajaran kahiji. Pangajaran kahiji nyaeta temana hirup rukun. Nah, sareng teteh tiasa dibuka buku paketna mangga di kaca 2. Di kaca 2 sareng teteh tiasa mendakan didinya ya tulisan paniten basa. A. Ngaregepkeun pupuh. Nah, ku ibu bade dijelaskeun mangga dan Aa sareng teteh regepkeun. A. Ngaregepkeun pupuh. Pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu kaasup bagean tina hasanah sastra Sunda. Ari pupuh teh kauger ku patokan aturan pupuh. Mangrupa guru wilangan, guru lagu, sarta watek. Guru wilangan nyaeta jumlah engang, suku, kecap, unggal pada lisan, larik atawa baris. Guru lagu nyaeta sora panungtung, sora vokal akhir unggal pada lisan. Sedengkeun watek nyaeta karakteristik eusi pupuh. Nah, janten pupuh teh nyaeta wangun puisi nya sareng teteh sarta aya aturanna pupuh teh nyaeta aya 3 aturanna: guru wilangan, guru lagu, sarta watek. Nah, di dieu di handap ieu aya contoh pupuh. Namina teh pupuh pucung. Judulna teh tata krama. Nah, hideup dangukeun nya regepkeun tembang pupuh anu ku ibu bade di setelnya sareng teteh. Mangga regepkeun. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda gama iman nyarita gen amis budi. Dabasa mah lain barang anu mahal. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda gama iman nyarita gen amis budi. Dabasa mah lain barang anu mah. Nah, kitunya sareng teteh contoh ngalanggamkeun pupuh pucung anu judulna teh tata krama. Nah, di handap aya penjelasan deui, mangga sareng teteh tinggal dibaca ku ibu. Pupuh di luhur kaasup kana pupuh pucung. Ari pupuh pucung boga watek ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan. Ambek teh marah ya, marah ka diri sorangan, ke diri sendiri. Atawa cua, keheul, alatan henteu sapuk hate. Keheul teh kesel. Kesel karena apa? Karena tidak setujuan dengan hati ya. Guru wilangan sarta guru laguna nyaeta 12U, genep A, 8E, atanapi O, 12A.
Nah, hartosna naon ya, Bu? Nah, mangga sareng teteh perhatoskeun deui. Tah, sareng teteh tadi teh pupuh aya 3 aturan. Nyaeta kedah aya guru wilangan, guru lagu, sareng watek. Guru wilangan teh nyaeta anu di bahasa Indonesia nama terbilang berapa kecap, berapa suku kata atau kecap. Di dieu aya mangka, inget, tata krama, sopan, santun. Aya di baris kahiji. Mangka, inget, tata krama, sopan, santun. Janten sabaraha? Mangka, inget, tata krama, sopan, santun. Aya 12. Nah, janten di dieu aya 12. U-na ti mana? Nyaeta sora vokal baris ieu anu terakhir. Di dieu anu terakhir naon? Santun. Santun di dieu vokal nu terakhirna naon? Vokal terakhirna huruf vokalna nyaeta huruf U. Janten ditulis U. Sareng ieu kumaha? Tanda jalma iman. Tanda jalma iman. Aya genep. Tulis genep. Nah, sora vokal terakhirna naon? Di baris ieu tanda jalma iman, nu terakhir teh iman. Huruf vokal terakhirna nu mana? Nyaeta huruf A. Tulis A. Nah, ieu nu baris katilu, nyarita jeung amis budi. Nyarita jeung amis budi. Aya 8. Tulis 8. Huruf vokal terakhirna naon? Nyarita jeung amis budi. Berarti tinu budi. Tinu budi huruf terakhir naon? Nyaeta I. Tah, di dieu tiasa E, tiasa O atanapi I nya. Janten pami baris katilu mah tiasa I hurufna teh. Nah, ayeuna baris kaopat. Da basa mah lain barang anu mahal. Da basa mah lain barang anu mahal. Aya 12 suku kata. Tulis 12. Huruf terakhirna naon? Huruf vokal. Kecap terakhirna ieu. Huruf vokal terakhirna mana? Nyaeta huruf A. Tulis A. Janten guru wilangan teh anu di wilangan sabaraha? Mangka, inget, tata krama, sopan, santun. Aya 12. Tah pami guru lagu teh nyaeta ditinggal tinu sora vokal terakhir. Ya, sora vokal terakhir. Sora vokal aas teteh masih emutnya aya A, I, U, E, O. Nah, ieu teh sora vokalna teh A, I, U, E, O. Aya U, aya A, aya I, aya A deui. Ya. Nah, nu katilu teh naon? Aya guru wilangan, aya guru lagu, sareng aya watek. Watekna di dieu naon watekna teh? Nyaeta rasa ambek ka diri sorangan. Rasa marah ke diri sendiri. Ini pupuh pucung teh nyaritakeun, ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, diri sendiri. Ya, sareng teteh insyaallah ngartosnya. Nah, kitu wae sareng teteh penjelasan ti ibu. Bilih aya nu bade ditaroskeun mangga tiasa naroskeun ka guru bahasa Sunda masing-masing. Tiasa WhatsApp ya. Nah, sareng teteh pami tugasna nyaeta ngerjakeun bagian B. Bagian B ti nomor 1 dugi ka 5 ya.
mung sakitu hungkulnya ngerjakeun bagian B di nomor hiji dugi ka 5. Pami tecekap di buku paket, mangga tiasa nulis jawabanna wungkul di buku tulis ya. Sakitu wae penjelasan materi ti Ibu, hapunten masih aya kakirangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sareng teteh.